komo tama Sayyidina Umar mah. Sayyidina Umar maut, begitu maut langsung salatan kubur, gitu dikubur, jero kubur kan ditanya, man rabbuka, Masya Allah. Namun orang ngebagri ka indung ridoan ka orang, eta surga muka lah. Urang ngabakti ka bapak ridoeun ka urang, ya Allah pintu surga muka deui mustika nu aya di dunia adalah indung bapak nu mentak mun aya keneh indung mun aya keneh bapak eta pintu surga sih ade pintu surga sulah hese-hese datang urang ka imah indung bapak Waalaikumsalam hampura insyaallah tuh ulah mawajang abah rokok kentong alhamdulillah jak abah bu siap bisa aja sakai abah Masya Allah mawa gula mau kopi kuali inget ka abah yang emak alhamdulillah kabeki emak kulanya ho tadi beli ke tajam Masya Allah siap hebat-hebat ting ceng indung papan aing pokokna manggis kabeli jasa hati siap Allahu wasallama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Urang nyaritakeun maut berarti nyaritakeun alam akhirat. Aya jelema nu geus teu betah di dunia iri kanu maut. Lantaran umurna geus kolot model Mang Haji Pendi asal ngadege nu paeh be marah. Sia teh Israel lain ka aing heula. Unggal aya nu maot sahanapeun manehanana marah teu beres Israel jakna atuh aing heula bae jakna geus teu betah jasa hirup di dunia ieu hayang gegeuraan kukula ditanya lantaran sering Mah Haji kunaon sih sok mamarahan kitu hayang geura maot hutang hutang gede jasa loba jelema nu hayang maot teh macem-macem. Aya nu hayang maot teh karena gede hutang. Aya nu hayang maot teh karena diusir ku pamajikanana. Aya nu hayang maot teh gering teu eureun-eureun. Aya nu hayang maot teh lantaran hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Mengaji hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Hayang geura kapanggih jeung Allah. Atuh masalah urang doakeun mudah-mudahan Mang Haji Pendi dicepetkeun. Tuh. Aya nu hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah sedengkeun kapanggih jeung Allah moal bisa lamun teu maot. Berarti hayang gegeuraan maut. Ya Allah ya dumanta hayang gegeuraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur. Jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut pasti kapanggih jeung kanikmatan kubur yakni kanikmatan hakiki aya anu yakin model kos kitu. Nah kuari dek nanya ka Mang Haji kira-kira Mang Haji lamun maut yakin bakal kituna? Allah yakin bakal kanikmatan kubur yakin. Atuh lamun yakin mah teu heula be nya. Heula. Lamun yakin mah teu masalah.
ya Allah ya Rabb. Urang maut eta kan sakaratil maut pangnyeri-nyerina, tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat rupa-rupa. Pengalaman kula ningali nu sakaratil maut, masya Allah, aya anu tenang nyaho-nyaho maut, aya nu seserian serina kadege kurang cacara katakan. Asal neuleuh ka dieu molotot seuri, asal neuleuh ka dieu kucem, asal neuleuh ka dieu kadege ieu seuri cara katakan pohara ngan teu bisa ditanya. Kukula ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah ka dieu deui berenggut. Pas mejeuna ka dieu seuri plek maot. Ya Allah ya Rabb. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus setik bagi panjang datang ke bujal. Letah teh orang panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teungeunah dahar. Asana meureunanan bangsa 3 poe 4 poe bat teungeunah dahar, mun teu jeung daging hayam teu jadi. Gitu. Haju teu bisa sare. Ya Allah ya Rabb, kadeudeuleukeun bae eta nyerina sakaratil maut, masya Allah kan. Tingkah-tingkah sakarat anu katinggali kurangan rupa-rupa. Geus, kuari mah kembali ka diri urang teh bakal maot kumaha engke bakal kembali ka urang. Tadi ayatna dibaca kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kembali ka diri urang, ai aing engke lamun maot kumaha ieu tingkah teh. Ahli-ahli Allah, para ulama nu belah dieu babari maotna jeung ngariraheun katinggalina. Kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat. Gusti Allah. Tah. Engke urang geus maot. Pandian dibungkus. Bungkus salat. Begitu dibungkus ieu sampai keur teu ngeunaheun. Terus coba Haji Wawan nu ngeunaheun. Begitu naon ngaranna lapisan kahiji ditutup, lapisan kedua roh asup. Terus dibungkus katilu orang aya di dieu. Ya Allah. Terus ditalian kenceng talianan jadilah pocong. Urang teh bakal kitu teh urang teh. Gusti Allah nu agung. Ayeuna mah make jas. Jas lagi wallahu alam geus beres encan ieu teh meulina. Pokona nu jelas beginding we lah. Nu sayang laku deui kan. Tah urang dibawa ke masjid. Nu aneh, aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai boeh putih terus dibawa ke masjid. Ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang, langsung maitna dibawa terbuka luhurna, dizikiran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ti imah ka masjid ieu na curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ieu mah hirup keneh ja la ilaha illallah la ilaha illallah. Kabeh ngomong ieu mah mait meureunan hirup. Coba buka la ilaha illallah. Aya Haji Peni mah nu handap illallah. Atuh teu beres overdosis ieu mah.
waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba orang buka dibuka bahasa maut kieu tadi bekikian coba orang baca deui orang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah la ilaha illallah jih pada la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya na atuh wali mah teu pae atuh beralupatan kabeh ngomong biasa masya Allah ialah seorang waliullah ngaranna Zunnun eta illallah 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 masya Allah karim teu maot wali teh ngan zahirna hungkul maot pindah alam nikmat nah komo tama Sayyidina Umar mah Sayyidina Umar maot begitu maut langsung salaten kubur gitu dikubur jero kubur kan ditanya man rabbuka cek Sayyidina Umar ieu kieu nanya ka batur cek Sayyidina Umar hei malaikat kieu nanyana sakali ini coba tanya man rabbuka kira-kira aing nanya pantar kula lamun ditanya model kosio muasieun coba saya eta ya aturan bisa gak jawab jadi henteu Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip Sidina teh ngintip gide gue Sidina Ali kikian bae tanya des awas ya cek Sidina Umar lamun nanya model kieu bae awas ya mulai kuari turunkan coba pertanyaanana suarana turunkan turun man rabbuka tah gitu Allahu rabbuka man nabiyuka Muhammad kiblatuka Baitullah selesai awasnya cek Sidina Ali teh beuh tah Umar mah boro-boro keur hirup keur bae lagi sajeuna di jero kubur masih kene dakwah kene bae masih kene dakwah kene cacak lamun eueuh Sidina Umar ieu malaikat munkar nakir nanyana geus antapar ngan kuari mah rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu eta mah rada kejem kene sebab loba oplos Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikan ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur Sayyidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah masya Allah sugan aya gimbir sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir tenang gitulah ahli-ahli Allah tinggal kembali ke diri orang hiji ketika sakarat orang di mana jeung kumaha masya Allah sedangkan eta perkara nu pasti nomor kedua ketika orang ditanya ku malaikat munkar nakir bakal kumaha ngajawabna sedangkan jawaban-jawabanana kumaha nu dipake karesep ku urangna namun orang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah leuwih resep kana urusan-urusan dirina Abah menyeritakeun aya jelema dagangna jengkol bae datang ke resep jasa ka jengkol ditanya di jero kubur man buka jengkol Abah eta ya masya Allah nah, berarti sih ya lah man buka kerunggoni enggak sih mah langsung diseret ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang perhatikan pintu surga sebab pintu surga numuka na urang nunutupkeun lagi urang paling istimewa lawang surga adalah menghargai kaindung bapak
Aya sahabat begitu makna maut cerik kokosodan. Begitu cerik ditanya banyak seorang sahabat sih maut makna cerik datang ke pohara teka harti. Akhirnya di barepe kunaon ieu maneh make cerik popoharaan apa teh ingat kada taklif ingat sedih ku maut henteu ieu naon nu dipake ka sedih do dipake ka sedih teh hiji pintu surga teh aya dua ngabakti ka indung jeung ka bapa kuari emak geus eueuh jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup tinggal pintu surga nu hiji deui tah jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon hayang terus ngabakti ka indung jeung bapa lantaran didinya lah terletak ngabukana pintu surga kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui lamun bapa maot berarti geus selesai pintu surga birrul walidain hese urang lamun geus maot paling ge bisa kieu we ya urang ziarah ka kubur namatkeun Quran jang indung jang bapa maca sholawat jang indung jang bapa sedekah jang indung jang bapa tapi secara langsung mah urang kan henteu bisa ngabakti beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapa sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung eta teh pintu surga keur mejehna muka Masya Allah karim namun urang ngabakti ka indung ridoeun ka urang eta surga muka lawang urang ngabakti ka bapa ridoeun ka urang ya Allah pintu surga muka deui mustika nu aya di dunia adalah indung bapa nu mantap mun aya keneh indung mun aya keneh bapa eta pintu surga sing hade pintu surga geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapa waalaikumsalam hampura insyaallah tuh ulah mawajang abah tah rokok kentong alhamdulillah jak abah bu sia bisa aja sakai abah Masya Allah tuh mawa gula mawa kopi kuari inget ka abah jang emak alhamdulillah tah kabeki emak kula nyaho tah dibelikeun tah jang emak Masya Allah sia ku hebat-hebat teuing jeung indung bapan aing pokona mah geus kabeli jasa hate sia hate emak ku sia nuhun luak lieu kuek emak gabah aya keneh emak hate emang sadek naon amun aya mah satrek lewat itu mah garong tololnya itu mah garong antuk Masya Allah ulah gitu ka indung bapa eta mah orang pondok tuh ya bukakeun pintu surga melalui khidmat ka indung bapa bukakeun pintu surga ya Allah ya Rabb bukakeun pintu surga ternyata babari ibadah urang mah wali lain pan hese ibadah teh kan tingkatan-tingkatan aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat aya durik naikeun ibadah melalui thariqah atuh pindah tina syariat kana thariqah ieu mah ongkoh berthariqah tapi duit pamarentah dihakanan bae atuh tah ngaranna teu pindah norekat mah pindah tina syariat kana norekat geus atuh alam lagi beda bakalna moal dekeun nyana jadi jurkam moal dek ada duit pamarentah nu kos kitu mah karena bersyarat henteu salah ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah di syariat kana thariqah engke naik ka dituna berhakikat hese ieu mah keur carita bae keur carita urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat mah sakumaha tadi urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng teh anakna ngadengekeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna emak cak anakna emak teh cenah cak kabehan geulis jasa dideuleu jasa biasa bae tapi tatangga jeung babaturan nyebutna geulis ka emak teh
aya naon sih di diri emak? Oh neng sebenarnya nama emak aing neule paras mah tuh biasa bae ngan mata mama teu pernah didelekeun kanu jore-jore neuleukeun batur kanu bagusna bae nu jorena teu pernah dideuleu jadi sayup neng ceulik emak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng geus we teu pati didengekeun ku emak kitu keneh irung emak teu peuti diambekeun kana hal-hal anu teu bagus sungguh emak teu pernah diucapkeun teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an zikir sholawat jeung bahasa-bahasa anu bagus emak teh cire teh kadeuleuh teh cire ku batur mah semampai padahal mah biasa bae nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet lantaran osok ngaluarkeun ala kadar milik mah jang fakir miskin nah iyalah bakal ketempona emak teh geulis demantak Allah manten deuleu perangai jang naon atuh deuleu haji pendi kasep aya hatena mah belewuk jang naon deuleu seorang wanita geulis tetapi hatena henteu geulis anu diperlukeun ku urang teh anu hatena geulis di dunia mah moal lila innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu deuleu kageulisan Allah henteu deuleu kagantengan kakasepan Allah mah deuleu teh tah qalbu hirup urang kuari sabaraha taun meureuneunan kuari teh aya nu geus 50 aya nu geus 70 kos ngaji pendi ngaji pendi bate ieu teh geus leuwih teh anak nangis geus kieu bae kapan ya bapak mati geus leuwih teh hirup di dunia teh tanu jelas pakabehan kan bakal maot ya urang nya nu dideuleu ku Gusti Allah lain beungeut sakumaha gantengna beungeut sakumaha cantikna awak sakumaha gagahna isuk pageto mah babagi awak jadi santapan cacing roh urang anu menghadap ke Gusti Allah mantap ketika urang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah dicoba hal ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi kaula ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opung cai mani lalaki jeung cai mani awewe jadilah manusia nabtalihi ku kaula bakal dicoba urang teh dicoba ku harta dicoba deui ku sugih dicoba deui ku susah dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba terus bae dicoba nah ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona cobaan eta mah masalah jadi gerakeun ku Gusti Allah teh pemerintah teh seperti kos gitu dicoba deui ku hari teh urang teh ku berbagai ekonomi kaharepna makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah sebab naon urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantep nang Gusti Allah keneh urang lamun sakarat masih kena aya nu dipeke ka cinta dunia eta nu bakal berat tapi lamun geus eueuh di jero hate masyaallah bakal geunaheun sakarat urang dicoba berbagai cobaan geus jelas tadi susah sugih sehat gering aya cobaan per hari aya jelema dek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba pasti 100% dicoba wajen ku kumaha ge aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil asal ka masjid naik model di Mekah lah model di Mekah makan orang naik bus asal ke masjid naik mobil bayar asal ke masjid naik mobil bayar satu ketika begitu bayar dikembalian ku supirna atau ku kondekturna kembalian barang di deuleu ieu kembalian teh gede teh
mun ieu mah kan cerita di luar negeri, mun di urang mah nu ukuranna mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaranna 200 perak tapi ieu mah jadi kombalen jadi 500. Kan kaget marehanana. Cipari jadi gagedean. Nah, turun, begitu turun bebeja ka supirna pir. Ieu kombalina terlalu gede. Nu kuduna 200 dia jadi 500. Masya Allah. Cak supir teh puguh kula teh ngahaja. Lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bolak-balik ka masjid bolak-balik dicoba ku kaula ieu dileuwihan. Dicoba dileuwihan. Nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500. Kombalina teh jadi leuwih. Ternyata bisa dibalikeun deui. Eta kan berarti hebat akhlakna. Pernah aya nu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duitna teh ya leuwih. Datang ka kuari. Datang ka kuari. Tuh ngarasa milik panjang tolol teh. Nah, iya berarti kan gadahar lain hakna eta. Duh dianggap milik kan kunyana mah belon kan. Kasaksian ku kabehan milik cenanya. Nah iya bukti. Iya kumaha di kuburanana. Anda kumaha. Tah, urang dicoba terus. Masya Allah Karim. Tuh di urang biasa nyalatin ya. Galibna kan dibere sholawat. Pernah terjadi kula nyalatin jauh ka Cisoka. Jauh penting deh. Jahayang disalatin baik. Tadina nazar, lain nazar wasiat yang disaten ku kiai. Kadari itu atuh kula geus beres. Ieu kuluntang kulinting we. Kula manggeus kieu bae di mobil ieu seji pendi ka mana? Kulun tak ke kalalawang nu ieu, ke kalawang nu ieu. Horenganan can dibere sholawat. Tedek balik, masya Allah. Atuh lamun teu dijingjing mah ceulina balik sia. Goblok mana tah? Ieu kan dicoba ku Gusti Allah. Ya tuh geus ulah pikiran kan ukos gitu geus dibere ganjaran ge geus gede. Masya Allah. Nah iya urang teh dicoba dan dicoba. Dagang dicoba, urang tani dicoba. Jadi kiai lamun teu lulus bahaya. Dumantak loba jadi kiai teu lulus. Karak ge sirungan mulai datang camat, mulai datang ngomong ke belah ditu bupati. Racun sama sebenarnya racun nugas gitu teh kudu dibejakeun maksudna ulah wow kula mau wow pisan jeung bupati akrab jeung gubernur akrab dan dandim akrab cuman duitna ulah didahar nu kos lamun urang ngadahar duit kos gitu Haji Pendi tajeng ieu tah dibere ku kula ya duit ya eta teh daek berjamaah sholat ti penting teh daekeun geus pokona mah euleup-eupan we sholat maghrib 2 rakaat naonan gara-gara ngadahan duit ti bupati maghrib 2 rakaat goblok teh coba ya Allah ya Rabbi duitna urang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak ieu mah keur carita bae. Iya pan iya ketika pilkada di Barere mantek teu bari ibadah teh eta di Barere diberen sabarut ka jasa aja dibere sabaraha ulah zari atuh. Nah urang ngadirikeun pemimpin ngadirikeun tapi kos kituna teh eta cobaan mulai kuari urang beresihan ieu geus jadi mamalang ke ketika sakaratil maut. Urang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus. Ari makanan nu bagus mah silahkeun bae dahar nginum jeung sajabana masyaallah karim. Ya tah ieulah makanan anu teu bagus. Urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup ka dinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang saha nu ngimamanan masyaallah urang aya di dinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar likum bawa ke kuburan asupkeun ka jero kubur buka talina
pipina tempelkeun geura kadinya katana anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh kuari make masker bagus seperti masker cekula mah bagus ngan ngomong tuh jelas ngomong tuh jelas sebenarnya wah pakai masker itu bagus sebab itu hitung-hitung cadar tuh kudu makan pakai cadar awet teh wari mah pakai masker ka imah ge pakai masker sok mantap cai di mana ya itu cenah tidak kita sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadar teu sadar naon neng naon buka maskerna teka denge ya aduh kudu dawe itu ditutup ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok aneh anehna kieu hari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongko ai ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aju kabangi ku Haji Pendi di obrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu tah nu baca kaya istilah mendingan kolbuna bae nu dicadaran daripada urang acak-acakan geura ge urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran geura nu mantak urang ibadah teh berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat ka sisi ka gigir terus we teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mamana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil iya deui inget ka urang Karawang ya Allah ya Robi keur salat ya Karim tah ieu kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek salat tunda heula selain Allah nah eta kan babari tah ngomong mata tapi ngalaksanakeun na hese iyalah aya ilmuna nu sok disebut ilmu thariqah didinya tah urang mun bersyariat bae mah hese thariqah bahkan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya nu dihiji be Allah ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah baik mungkin bakal diberekan nikmatan tah nu mantak urang lamun geus deka lamun ka Allah baik kajian diriung-riung kajian kumaha biasa baik urang lamun di syariat kebenaran aya awewe ndek menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang ndek menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram ya sebab bentar mah bentar tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu kataekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngerekep bae kos ieu mah azana ieu mah mun paeh masyaallah surga ya saya mah moal wau di akhirat lah teh aya aing mah kajian deui mah kok dirantai sih yaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya nanaonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun kolbu ibadah teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karak hayang fokus teh seperti eta. Nah, jadi urang lamun aya Allah hamba di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks set hayang
tapi di syariat bah urang Allah di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul berat urang deuk menghindar tina maharim tina nu diharamkeun. Nah beres disolateun bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha nu'idukum katana dibalikeun minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teu jenderal teu naon ieu teh kapten teu kapten teu naon ieu teh presiden teu naon ieu teh bos sabenerna teu bos teu naon ieu teh bintang film teu naon ieu mah kiai komo kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang parantina geus dina nikmat tetep tataban hiji-hiji plek 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 ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna geus kumaha coba selesai jero kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang gade oh pae aing kullu nafsin za'iqatul maut aing pae wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang hudang plek tiup untuk percaya apa ya gimana ngaji teh udah bisa-bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tulung kasah di dunia mah orang sulit loba yang ngegero-gero di jero kuburan dek kumaha ya Haji Pendi Uzkuril adal ladzi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya kurang bakal kos kitu tah Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika orang diiring ke kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang gara ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha iyalah jeung sebuah renungan cara Sidna Umar mah tadi ditanya teh sieun manehna mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir pan geuna enta mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuna enta mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi gak sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ya Abdul Qadir mana sih goblok ya atuh jangan Abdul Qadir na lain itu tah iyalah Gusti Allah agung beres baralik pertanyaan kubur
lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat. Tapi lamun urang teu bisa, ya Allah, aya nu hebat. Seorang wanita maut, begitu maut, ya Allah ya Rabb, di jero kuburanna aya lawang dua, ieu ka sorga lempeng, nu ieu lempeng ka sorga. Nyana deuk ngaluncat bae geus kitu tah, deuk ka sorga. Ternyata aya malaikat can bisa ku ari mah heulanan deuleu bae deuleu itu sorga, ieu sorga. Kek ieu kula cek manehna dibere dua lawang kunaon, nu mantek dibere dua lawang lantaran anjeun ieu dicandung dua. Oh nu mantek ieu langsung lawangna ka surga. Masya Allah karim cek jana hanjakal ieu geus maot mun hirup kene salaki tita opat sekaligus sampai kula boga lawang opat cek manehanana kayang sia tama nyandung gak buka duit sia iyalah ya dua lawang seperti eta. Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain, aya deui engke nu tahajud teh babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae. Wa minal laili fatahajjat bihi Al-Qur'an ge ayat ge saya tapi lamun hudang bete penting waduh puyeng. Eta kapan ke di jero kuburna teh caang. Ih cacaang naon ieu bisa caang. Ieu tahajud Masya Allah hanjakal baheula ngan 2 rakaat jadi ngan 10 watt. 10 watt di jerona. Ya Allah ya Rabbi. Oh lamun anu 4 rakaat teh caang, nu 6 rakaat teh caang. Haji pendi mah tahajud berang penting. Wah harapannya nama tahajud terus berang penting terus tololnya nama. Tuh pakai ukurannya nah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imangan sakadar jang itibar, hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut. Sakaratil maut urang teh kumaha ke bakal jeung di mana wallahu a'lam. 2 urang teh ieu teh bakal dikubur, sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir. Encan ke selanjutna bakal aya ba'ats, hudang ti kubur digiring ka mahsyar, aya mizan, aya timbangan amal, aya Shiratal Mustaqim. Gusti Allah nu agung nya ialah lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk dumandak saya marupil kurki be ibadah anu assalamualaikum waalaikum cicing bae assalamualaikum cicing assalamualaikum cicing kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah aku sebab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teu kadenge kon teu dijawab do mantak teu dijawab cek maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah beuh tungtung wates wangen di dunia mah paling geh cek manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya kari aja urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun mantak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah. Batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranna ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk.
eta geus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan. Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas hudang ti kubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat debatan di siratal mustaqim milu bae amal nu eueuh bae anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang na ieu lajang ngaragap diri urang hirup moal lila deui malihila komo kuari mah ekonomi na keur mararacet kos kieu lockdown pabrik-pabrik wallahu alam nya tinggal urang ngaberesan diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji anu hayang ningkatkeun keyakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun almarhum almaghfur laki ya Jabas mudah-mudahan diampura sakabeh dosana. Itu kene almarhum ade mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu ditinggalkeunana mudah-mudahan aya dina katawakalan jeung kasabaran urang kabehan nu hadir di dieu mudah-mudahan maot husnul khotimah. Iya itu tadi kunaon salah ieu teh langsung bae tuh